acara naon teh Bang? Ieu mah acara urang ieu we ngariung mengkulung syukuran Di mana? tadabur alam lah. Oh, tadabur alam. Syukuran datang ke kita. Oh. Bakurnya fisik orang berikan tunggu mulai tuh hujan pan datang kan gitu. Nyengir akar. Iya. Tapi kalau nanti tersepuin kopi Mokacino mah can nyahoun kopi Iya, juga. ayeuna mah ganti ku baru kuntit di kafe ai mah. Gentos ya nama. Gentos rokok ge teh gudang geram beureum eta mah. Ampun hamil. Dia kan mana tuh? Ah di ditu dibuang. Itu udah kagok sama Indo Ada goreng Indo kafe mah ada regas. regas kuat. Ieu mah arerang mah Indomaret. Barat lampu berkilau. Ini mah Indomaret betah tadi Indomaret mah. Kalau baduy. Iya, betah teh boga duit. Betah tuh nggak duit. Matak lamun pamajikan milu ka Indomaret tentang kuing teh cerek teh di koncar cekelan. Di kawal. Teh tanya anak pamajikan deh. Kimia mah Senin mah udah nini jangan biarin nggak divaksin juga. Nggak boleh ke Indomaret sini. Ya Kimia mah. Bisa ya. Orang kia sekat Sin jangan bicara kok ngomongnya rusak. Tah ieu teh Kang Wawan kapungkur nama ieu teh Serang. Ya, kayu Serang, di ininya. talangan. Serang. Saya itu di Puntas Cikasungka make talang. Bet ngamat ya, Bang, balong. Dan ieu ku ieu teh kaalaman zaman sawah mah lamun ieu mah apalah liyo ieu teh. Haji Nah, Omar. iya mah Nya liyo gitu. Dio teh naon Pak? Liyo teh Nyen paragi bata. nyen bata beureum. Oh, pabrik itu. Ah, pabrik Produksi bata. produksi bata. Ke bahan bangunan ke rumah. Gitu. Tari itu kenteng. Eta mah buatan Capate. Capate. Kenteng eta mah. Sarua liyo ngaranna ti pabrikna teh. Rio teh Rio produksi. Liyo kenteng Kenteng, tuh, lamun produksi kenteng bata. anu ti pasir haleuang kana parahu mawat lagi. Turun di Cikasungkan maka Citarum di Ah, baheula lama tah dongeng ti Nin. Jadi parahu Cikasungka baheula lama bisa dipakai akses Mas, untuk kenteng. transportasi mawa kenteng. Di itu teh ke Citarum. Kabayang teh Citarum sagede ke kumaha eta Cikasungka. Baheula. Ka dieuna teh. Tuh, Tembusnya nih. tembus. Kan pada perahuna pada ngan teu mah perahu sintung. Tapi kan bisa ayeuna mah kan remet kurun Lama tah. teu bisa kurun. Deet Ada deh. baheula mah tuh. Tah urang teh Ayeuna kudu bisa barudak jadi kita kitu deui. ngarojainya geus barista deui. Kudu bisa kitu deui ayeuna geus dimimitian barudak ngarojai dirinya geuna. Tang kemah Cikasungka teh lamun urang rek ulin ka Abah Asep dia Braga 16 make parahu. Heuletik. Arek kasih seke bungur make parahu. Wangkos. Wangkos. Wang anak. Ah. Diguling kana baru sintung leutik. Da bari teu bisa amat. Tapi kan asik lamun Cikasungka bisa dipakai deui Alat transportasi. lain alat sarana Sarana. akses transportasi. Komo lamun urang aya keun bae nurutan di batur ge jual meuli make parahu di Cikasungka tapi tong ku duit sistemna barter. Mang Tatang boga sosin, si Babang boga anak me, prinsip di sayur bebarengan tuang gitu. Mengurangi polusi nggak Mengurangi perahu. polusi. Gitu. Minimalnya kan tadi teh BBM teu pangaruh urang BBM naik Pengaruh, oge nya. naik BBM ge gitu. Peng BBM patuangan nggak? Kejo paling nu pengaruh. Tanagana lebih. Da meni keukeuh wae geuning. Biasa kudu di luar negeri kunaon di urang ge meni murah keneh. Geus teu saimbang jeung nu digawe teh. Da geus gedeng deui mah eueuh nu nyarah mah berat ge. Apa ayu? Naon atuh? Sawah. Ya, kita digenah di Di pelakan ieu. Ieu mah bata. Kos nyorek areureun wae dahar kana sangu jelema teh. Gitu, teu mikir. Beda tuh dah harga berak naik terus ya bakal mah atang di berak betul. Tamatak kudu sistemna dirobah deui ka baheula teh jadi urang teu perlu ku berak. Gitu. Urut buuk aduh urut buuk ati nu usum. Itu teh. Tadi Nah, kan abahan
maju di karungan. Oh nya zamannya banyak pur. Sakia dicocol-cocol tilu usung ngegedeg gue. Halus tetenya. Urut-urut Tah eta ilmu Kang Wawan. Jadi Urut lah buuk. mun nyawat hayang Tah. teu meuli meser berak teh kieu. Bukuk Yang nyana penting cukur anu jabrik jepret. Berarti bahasa orang cukuran. Orang mau meser. Bahasa sabaraha kotak. Lumayan. Cari koe mah cukup. Kamu teh kudu nugi ka dinya teh kumaha. dua iya mah dilegok keur nyawa. Dua hanca ngegedeg gue tilu usung. Tanu kaalaman ku apa we mah anu pernah kasaksian baheula. Imah teh di buruan teh kebon awi alta jadi lomang. Jadi si daun awi teh disapukeun teh lain diduruk kade, diasupkeun kana lomang, jadi ditutupan deui heula. Sakia dina aya waktu nu tangtu sakian waktu dibuka jadi berak itu teh. Istilahnya composting. Kompos, geus Kompos, aya di baheula baheula teh. mah. Bapak kompos kade. Di makam kana lawang berarti kaler. Nyieun abah mah 2 meter. Lomang teh. Ukut badag dan daunan. Kita tangge memeh di itu mun di jem ang tatang di waras kudu nangkung. Isuk-isuk memeh tuan kitu tanggungan abang. Terus aya hiji hal deh Kang Wawan. Ayeuna urang meuli asin dibeuleum digoreng liat kieu nya. Ya. Ayeuna mah asin ayeuna mah ditunda di teu kulkas Lagi, aja tilu poe atah teu bau dan anu asin baheula mah kade Mang Narpi inget teh keur leutik ngaliwat karena tanggungan dagang asin dan nyalangsang bau sabab baheula mah murni teu make formalin teu make pengawet si asin teh sapoe we isukna geus teh bau kan gitu Ya. tapi sehat Kita dagang asin kan maneh teh dagang lauk asin. Di asin nyarana bau jole we. Kagejo di keuman ku maneh kitu sapoe-sapoe tikot aja. Kalai meta 3.000 sak bungkus. dibungkusna baheula mah lain ku plastik Koran ya, Pak? dagang teh lain Daun waru. daun tisuk daun waru Oh nya nu koneng teh. nu hejo Daun warok. daun waru jadi lamun udah Daun tisuk anu buluan, daun Ya. waru mah teu buluan. lamun pinang keureut daun tisuk teh rata-rata ya karesep mun aya tukang keureut itu dibukaan Ya. nya saeutik Aya da eta mohon. aya mah di damang naon ieu teh Bapak Oh iya teh abdi teh hoyong nama. Tidak mahal naon. Nama ieu tempat kanggo ieu we tempat pang juga barudak ngora. Enten spesial hati-hati itu Ah, teu kengeng hati-hati urang anu budak ngora we. Hati-hati mah teu na sina jadi tuh cenah ke mall hati-hati mah. Menang cek si Mia ge. Teu divaksin teu kengeng. kayaknya Padahal krek vaksin 2 kali. Biar alien atuh nin jangan divaksin. Aib manehna mah tak rek divaksin sorangan leumpang. Beneran mah. Jangan dulur atur nuhun Assalamualaikum.